bulanan. Dicaritakeun eta murid bakal mayar X bulanan tina acis anu sanes hakna. Kalarasan aya dea nuju naon dek? Iya Pak, nuju calik. Mun nyawa HP wae dek. Bade narus dek. Manawi ningalan pira? Udah Pak, ya naonnya? Kami ningalan pira ke warang karuang bapak dek. Pak, siap. Turun dek. Pira-pira di keruan ku Pak Topik di orang karuanganna. Naonnya? Orangnya atuh nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak, priyogi ka abdi. Kadieu. Sok mangga cari. Bapak teh bade naros pir. Naros naon Pak? Pira teh teu acan mayar SPP salami 3 bulan bade kumaha ieu? Mohon Pak, saya ngalna dibayar. Tapi Pak Kepala Sekolah masihan waktu saminggu kami pira ngalunasan SPP. Pami henteu kumaha Pak? Pami henteu pira teh bakal dikeluarkeun ti sekolah ieu. Mohon atuh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seminggu kemudian. Bisa minggu urang can bayar duit SPP. Can gajian nih. Bel istirahat di sada, Tessa Kejia jeung Siti lempang ke kantin tiluan tanpa disadari dompet si Kejia murah. Kela, kamu lagi dia. Mani macam tilda. Ya sekolah mana sih? Mana sih? Kurang mereka sekolah dompet apa itu? Mani sok pak. Mani mama ni kau cendil tinggal sudah balik. Gulis, itu Siti, ini kan. Ayo ke kantin. Let's go. Jika dompetnya si Kejia. Wah, duitnya. Kurang teh can bayar SPP mending pakai heula duit ieu kegantian daripada dikeluarkeun ti sekolah mah. Hey, urang ka kantin. Ayo, eta teh siga dompet si Kezia. Ayo ke kantin jajan orang terakhir ke urang. Ayo. Yuk. Hey, barudak poe na urang traktir. Siga nu wae mani mah bajeng seboga mah. Main anu ieu mah. Saya ayo we. Kelas. Ayo orang bayar. Kenapa tadi mataku sih ya, orang mana gede seorang. Salah. Ini tuh orang leuwih. Siapa orang? Asal sih TV tempat orang leungit. Wah, bawa udah di jalan. Tuh ieu mah kalanya orang yang bawa dompet mah gitu heuh. Gak mau ah. Apa? Mangen dompet orang tuh.
ngan dompet mana teh. Pusingkeun, kurang-kurang di jalan. Tapi tadi di jalan tak. Udah jangan udah. Kasih iya sahat. Pusing urang main kalau bakal babat turun di desa nu di kantin teh. Bantuan orang teh lamun teh kasih cengiran. Aya naon? Mana mangen dompet urang? Asa nama tadi teh golongan teh ku si Pira. Siapa duit teh duit kurang. Da tadi teh ngomong teh ngeraktir basa di kantin. Siapa duit kurang teh main batu. Kontrol ya kontrol. Hayu pada kontrol. Di masih salah sih orang teh siapa teh? Di kelas nama. Si Piranya. Heeh. Kuy anak anteur. Ayo. Lihat tinggi. Ah, Mananya si Pira teh? Tuh si Pira tuh. Ayo masuk bergem ayo. Ayo. Si Pira, mana mau kan dapat orang tuh? Tuh. Jujur we atuh, abi tadi melongan dompet Kesia teh aya di Pira. Aku mani. Sudah henteu. Geus mana tanya nama ngaku. Ngaku we da geus aya buktina atuh. Ngomong maneh teu ngaku. Urang dilaporkan ka kepala sekolah. Ayo, urang. Akhirnya Pira dibawa ke ruang kepala sekolah. Assalamualaikum. Pak. Pak, abi teh bade ngelaporkeun tentang Pira. ngalaparkeun tentang naon? Kieu Pak abi teh nya. Abi teh cal dompet. Tah, nya dia teh ngelaporkeun ka abi saurna teh dompet abi teh ku Pira dicanak. Tapi Pira teh ngaku wae, tos we ka abi teh dilaporkeun ka bapak ka dieu ngaku. Sok dia sareng tesa keluarna bilih isina di Pira. Pas ya. Sok atuh carani urang lekeskeun heula me puguh. Mohon Pak. Itu bade naros ka Pira. Pira laras nyanak dompet anu Kezia. Oke Pak, abi teh sanes nyanak dompet Kezia menakan di jalan. Abi teh bade di ku abi teh bade dipasikeun, tapi abi teh emut, abi teh acan bayar SPP salami 3 bulan. Pansor bapak ge pamisa mingun acan bayar SPP bakal dikeluarkeun di sekolah. Abi teh siun, Pak. Yeuh, da eta mah samikir jeung maling. Sakedah nama Pira teh nyereus heula ka abi, da abi ge moal nganaha sok. Ih, Ya atos kieu aya nama panjelaskeun. Ari artosna Kezia aya keneh teu di Pira. aya Pak. Sadayana aya teu. Sapali Pak, tadi geus dijajarkeun. Kieu we nama artos nu aya ayeuna tadi pasikeun heula ka Kezia. Tah anu sapoina deui engke we sugana atuh Kezia aya didokeun tamor model SPP kan pios we ku bapak dikasih keringanan mau dibebankeun teuing sok we nyantai. Tah jadi kieu we nya aya intina mah Pira. Jadi lamun menakan dompet atau sebarang naon di jalan hari sanes anu Pira mah teu kenging wani-wani nyana
itu kan milik batur, bener kan? Nah, Kezia tong oleran nyimpen dompet di mana wae. Jadi kan murah gitu. Salah sebenarnya sama dona nabi gitu. Jadi tempat salah-salah. Dan terima kita deh ya atuh bapak teh. Mungkin. Nah, kita salah. Kita kesalahan kena Kezia. So kayak itu aja nama Sri Hampuntan, Sri Hampurahan. Dari Kezia, dari dua tuh ikhlas tuh. Anu atau sepalina di tos ical ku pira. Insya Allah ridho Pak. Oh, sekali mana yang pira. So, Hampurannya abi ngampur. sebenarnya satu, tunggu sampai gitu salinan. So, Hampurannya atuh abi mohon ngapunten abi ini. Ini apa tuh? Terus meluruskan ada abi pada ngulang ke kelas ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. waalaikumsalam anak-anak. Abi hampurannya samina tadi kita hampura. Irna si Pira jeung si Kezia